hebat euy mana ka beli motor euy. Atuh man kali-kali atuh. Iraha eta meuli motor. Kemari man, gagah kieu nya alus. Wih, hebat bener. Komplit eta teh surat-suratna. Hah? Surat-surat. Ah, man, ayeuna mah geus teu usum. Ka awewe make surat-surat mah emak we langsung. Ah, sia mah. Jadi teu nyambung sia mah. Jadi kana nembak awewe. Maksud aing mah eta surat-surat motor, BPKB jeung STNK. Eta motor eusih henteu. Kosong man, ti ditu mah. Kurang dibawa ke pom bensin, di full tankeun lah kurang mah. Si anjing kalah mingkeun teu nyambung. Jeung eta mah mawa motor ka kebon deui. Motor anyar mah tuh ka ditu ka jalan raya, lain ka dieu. Mau dek pamer ieu mah. Ah, nya eta man. Dibawa ke jalan raya mah loba razia polisi. Sieun kena tilang. Atuh maneh kudu boga SIM. Naon man SIM teh man? Alah aing kieu aing ngobrol jeung budak TK teh. Yeuh, dengekeun aing. Anu disebut SIM teh surat izin mengemudi. Tah di mana-mana maneh boga motor, mun boga SIM maneh aman. Moal kena razia. Lamun maneh can boga SIM, nyieun atuh. Nyieun ka mana? Ka apotek. Oh. Kalah kah? Oh. Wow. Ya mah. Dipikir-pikir aing ngobrol jeung nu kieu moal beres-beres aing nepi ka kiamat oge. Tah, tong menurut aing mah di dinya ini ka rumah sakit. Di rumah sakit engke teangan tah dokter bedah. Oh. Tah, ka dokter bedah engke bejakeun ku maneh pangbedahkeun babatok aing. Emang kunaon di man? Eta jero babatok maneh loba tumila. Mahal teh man biayana? Murah anjing. Man, ayeuna mah tong waka ngabahas rumah sakit. Kumaha yeuh urang cara nyieun SIM teh? Nya dengekeun aing. Lamun sia hayang boga SIM, lain ka apotek lain, nyieun SIM teh ka kantor polisi. Oh. Tapi pan urang mah teu boga dosa man. Maksudna? Daknya urang teh kudu menyerahkan diri. Pan urang teh lain penjahat. Da di tempat di kantor polisi teh nya tempat penjahat tungkul. Alah, aing mah bikin ngacapruk we sia mah tong. Yeuh, dengekeun aing tong. Di kantor polisi teh lain tempat narapidana kumpul sia teh. Aya tempat nu nyieun SKCK, tempat nyieun SIM motor, SIM mobil, loba kegunaanana. Sia mah pikiranna teh kana penjahat we. Oh, kitu man. Gitu matakna boga otak teh lain dina tuur, tah dina ieu. Ayo teman ah. Urang rek unit lain mah. Ka mana? Ka apotek man. Rek naon ka apotek? Nyarek nyieun SIM atuh. Hahaha.